subrek tong poho loncengna dulur tong hilap jalmi pelit kuburana sempit. Salaki jadi hamsit, mau menang THR, mau menang gaji, berenang ual lebaran ge make eta deui baju teh. Wah anakku wah malah saya Gimana sih, Nge? Aing yakin aya di jero ieu. Pasti aya di jero. Duh, bos aing ya. Aing gawean we aing pura-pura gering. Sudah mere amplop. Duh, lumayan aing jeung lebaran. Pura gering lah. Aing di kota samping ah. Naon sih garandeng di mah batur teh? Kunaon sih Arif? Kumaha leungeun kitu? Usum congorna ieu teh cek mah. Yang naon maksudna? Kumaha leungeun, ieu kumaha leungeun yang eta mah. Jajakan daang. Daang puasa oge daang. Kudu kumaha? Tekan heula. Udah aing mah sok kitu wae ka aing teh ah. Sia mah pundungan. Sok kebiasaan sok Geulitan sih mah sekolot. Nyewa. Oh tuh tong sok gituan atuh aing mah terus sok ah. Geus. Moal digalakan moal. Calik bro dia. Kunaon atuh? Didinya. Ari sia kunaon Nge? Aduh. Kunaon ari sia? Puguh nyeri. Nah, mah dirasa tabrak. Saha nu nabrak? Aduh. Sia mah refleksna goreng. Telat. Aduh. Cangkeng aing meni nyeri. Balik sia teh. Serius tuh. Aing moal ge ieu gering tuh ieu. Si guru sia ku aing diteang si guru ku aing bener ayeuna oge. Ih, sing sumpah lagi si guru nabrak urang kamari. Nyeri ieu, untung terpotong oge. Mana nu nyerina? Goblok, puguh cokor aing teh nyeri. Ari sia mah gede-gede meni bener-bener. Ari nyeri kumaha tuh, sama teh ngararasakeun ka aing. Ieu teh asli sia depan anak buah aing ulah sok nyarakeun aing. Tuh, ari nyeri Nanaon tuh. Tuh, asar ka aing. Karunya bos. Asar aing nyoger. Geus ulah mewek. Ku aing dibelaan ya. Ku aing dibere duit. Kedeung tenang. Duh. Mana deh duit? Tadi ku aing sudah diekeun duit. Anak tuh buru. Oh, sia aya kana duit mah. Beres sia. Tuh udah sok gitu. Tong geus. Mewek. Yang meuli masuk si Padang. Ceng naon? Aing mau jual barang. Geus yang beli baju lebaran. Asa apa mewek deui sia? Nuhun dia. Awas yang ngerekun. Nuhun dia. Nyeri kaya teh. Coba. Ai sia puguh nyeri. Kamu si guru bener sia nu ku aing disiksa sia. Bener tangan si guruna teh Sok aya ngayanya. Asli si guruna. Asli moal ge nyeri atuh suku aing sok terpercayaan ka urang. Awas mun adul sia. Pun teu. Cong. Teang si guru. Ya urang teang. Kok gering kieu urang. Ayo bos lah. Teang. Asik, ajib ye, menang duit, jeung meuli baju dulag. Gede ye, eusina jigana ye. Hutang kabayar, baju kabeli. Si bos balageurih jeung si Acong. Sabaraha euy eusina nya?
Kah aing. Mana eusin teh. Ning amplop deui wae. Mere surprise na bisaan ge si bos. Gede juga nak kandel kieu eusin ayeuna. Si goblok. Amplop deui ieu teh. Nah, eusin duit apa daun? Kalah kertas kieu sih. Kalah surat ieu mah. Aing mah terus boga kabogoh meureun. Nge, hutang ka urang geura bayar. Majid. Goblok. Tolol si Majid. Dan aing rek ngalonggok aing gering bari ngamplop. Mohona kalau nagih hutang ka aing. Aing mah nyaho aing teu goblok duit. Butuh duit aing teh puguh mah. Tolol goblok bos tah. Molor aing kalian. Lieur. Cong, kayaknya si guru cong, anu mah nya. Si guru ieu biang keladina ieu. Nya ulah. Bener-bener si guru lamun beunah ku aing mah. Dibeakeun ku aing. Cong, karena itu si guru. Oh, bener itu bos. Jada bener anak buah aing di Jan Gering. Perang sikat ku aing bener. Ayo cong, sikat cong. Sikat tuh. Ngadu ka aing ditabrak sia. Saha deui atuh ulah guru teh saha deui di dinya hungkul ngaranna guru teh. Ngomong ka aing sia. Unge moal ngawaduh ka aing. Aing bosna. Si unge moal ngawaduh. Itu udah. Ayo ku aing di ku aing. Anak bos Aing bawa kemana sih ya? Eta guru sia nyeun ulah ka anak buah aing. Ngomong Cong sikat atuh cong saya ngejodog wae cong. Cong sikat atuh cong saya ngejodog wae cong. Wae babet. Halus cong. Sikat cong. Ulah. Iya aing di urang jelaskeun kanggo di tukang. Urang jelaskeun heula. Naon? Naon kudu dijelaskeun naon deui? Salah paham. Naon maksudna? Kamari mah si Unge nu rek bunuh diri. Eta mah. Baik gitu. Manehna nyamperkeun keur mau motor, si Bancet nu mau motorna. Eta mah main di bisaana. Mainna. Cicing ulah pipuluan heula. Buat wae cicing heula. Keur ngajelaskeun ieu. Be menang duit si Unge teh be menang duit ceritana. Duit ti saha? Eta beka tingali cilaka, nyawa mainna bunuh diri. Hade oge ku aing ci Unge dibere kertas hungkul kosong. Pak guru ku aing teh dibere duitnya anu teh jelema. Pak guru candi gebugan nya. Pak guru mirejat kieu. Hampura. Aduh gose. Aduh sia, pingsan. Mending kabur aing. Kabur sia. Salahkeun sia. Goblok, ngayenakeun guru. Ih, teu saropan budak teh. Aing teh pingsan lapar. Puasa ieu teh leuseuh. Aduh. Yuk. Si guru mas. Sia tapi kagering gitu, ha? Iya ulahna aing nyaho. Si Unge ngomong ka aing.